Orang apalna Haji Oma kan nya apa nada danda wahnya jaba penyanyi pecinta lagu jeung deui ajengan oge. Tapi da ajengan ge manusia. Kok si Haji Oma ge rada-rada resep ka pamajikan batur. Nya manusiawi menurutnya. Heeh. Yang penting mah ulah di naon ulah direalisasikeun we gitu ari dina jero hate mah da sahanu apal gitu. Kan da seniman teh aku mau pecipta lagu gitu. Eusi hati teh dikaluarkeun kana lagu. Imajinasi teh nya bener. Soal bogohna ka pamajikan batur teh. Bener. Terus Setiap dina lagu iya ya. Setiap keindahan perhiasan dunia. Nah, di baris berikutnya ya. Hanya istri solehan. Jadi resepen ka pamajikan apa solehan anjing. Ulah make akhiran ada tuh. Leh jadi beda arti. Eta gara-gara nempo pemajikan pasolehan jadi lagu eta teh. Istri solehah, guys. Ayo istri solehan. Dia pemajikan pasolehan teh solehah. Aduh. Meureun terinspirasi tina eta meureunnya. Meureun bari jeung masyaallah bari ngeuleuh kieu teh. Masyaallah. Oh dah. Aduh, teuing solehan. Sing tarap di solehan ah. Kada dipantau tah. Jadi pasolehan pamajikan ulah ditepungkeun jeung Haji Oma. Bahaya. Da sing sarajan gitu ge meureun da ari ditempo meureun dosa kasaksian batur. Ari teu ditempo barang bagus meureun lebar. Allahu akbar, masyaallah. Astagfirullah. Astagfirullah.